Ha. Mang, keren amat tumben. Mamang dek jalan noh. Mau kamu mana, Jo? Leh, bohong. Piraku, mau kamu mana sih? Pakai mamang keren gitu. Hi, butuh percayaan. Ngaku be, mamang dek jalan. Bejili ya. Kamu sabar sih lagi rumah. Asik gitu dong. Udah kemana lagi orang? Le piknik. Piknik. Piknik aja jauh tak? Olah, kak jauh. Jangan tempat tuh di Google Map. Wih, keren. Tapi mang, orang berangkatan dek make naon. Kan motor lagi dibawa abah ke kebon. Oke naon ke lah? Oh, apa mang Sandil dek nyewa mobil Pak RT-nya? Oh, Jo. Asik, kelar ya. Anggus mang, banyak dek ya. Oh, kira itu. Tanggulan ta. Ya, daripada anak si Benjo. Mending kayak masih mumu aing. Hotspotmu HP yang kotaan. Ih, hotspot. Hari gini hotspot capek deh. Belagus ya mu, kesel aing gabut HP kotaan mah. Geus geula mending ulin bayu. Ulin kemana mah? Berosan aing ulin di lembur bae mah. Hai montok. Naon sih ka dia? Ih, gitu amat. Ayang ilu ngobrol-ngobrol di dinya Saria. Oh, diu ka tuh met. Asik. Gitu dong. Anak mas ya, si montok, si pelem idaman aing. Ayo mu ulin. Yuk. Kenapa melabur? Geus met sama di dieu bae tangguan ima aing. Bisa ya ucing asup. Medan. Ayo mu, awas ku aing met lamun sia nuturkeun kanjut sia burutan. Etas ya. Montok. 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 Nek naon aing di dina masih mumu. Digaji hento, diberi kopi hento aing. Dengan mabur aing. Kemana nih Mas Sandil? Mang? Mang? Kemana nya? Mang? Wah, Benjo tahu. Pasti Mas Sandil ndekan Pak RT heula ya nya, ndek minjem mobil. Oh, bener. Susulan lah. Pek, bengis tutupannya mau ke anti repot, Mek. Nek naon tompel? Bisa digumung laler aja, Pek. Medan, piraku banget aing bisa digemung larur hejo. Emang banget aing naon kita tompel? Pan banget ya makos bol kotok kerambeyan. Eta sia tompel. Dipencet canang hidung sia dina pipi lah. Tompel subeki mah tompel lain canang hidung. Dil. Kemana sia? Tumben-tumbenan papakean rapi. Kamu nanya, aku mau kemana? Tak alona teu mamangna, setiap ditanya be pasti nembalan kitu. Nyau, hayang kalem. Lagian sia karepo, aing mah kanu si Mumu. Dek naon dieu sia kayak masih Mumu. Hanya bahas ya lah. Dek naon be? Ih, ditanya na teu benar. Oh, Bek, beungeut si hadekeun tah. hadekeun. Emang banget aing kunaon, Dil? Beungeut si renyak bek, kudu make setbox. Eta sia lamo seret. Beungeut si subek mah kudu make parabola hang cakas mah. Oh bener, moal beunang ku setbox mah mantak renyak bae. Terus bedak, terus ngebully aing terus. Oh geus lah, aing dikanu si Mumu lah. Aus dari jalan. Dadah. Pinekon. Aduh. Gua subek tangguhan dia makan kerepot cuma aja. Di kemana sih idiot? Iya, kami met, idiot-idiotan. Pokoknya Benjo mah on doang, lain idiot. Oh lah sarobae. Sian dek kemana ya? Dek piknik dong Benjo mah. Piknik Jo. Iya dong. Dek piknik kemana sih ya? Tanya, pokoknya ka jauh be. Tuh jelas ya mah. Emang dek piknik jeung saha? Jemang Sandil. Hota Jo. Oh lah.
Aing ilu ge Jo, aing kesal di lembur bae. Kali-kali aing ge hang piknik Jo. Kumahanya? Bebe jauh lagi ke Mang Sandil. Mana Mamang Siana? Pugu bejo ge kerneangan yuk. Kumaha sih sia? Nah, kemana sini Benjo? Lek piknik nyatip. Piknik. Oh, jeung mamangna cenah. Jo, beneran cenah piknik. Oh lah. Wah, berarti tadi si Sanil kayak masih mumut ya. Mana nanti kajakan si mumu piknik beureung Bek. Oh, benernya. Terus tadi ge papake anak geus rapi di si Sandilna. Mangkana. Mang Sandil kayak masih mumut ah. Oh, Jo, tadi kapanggih ku kami, cuman ngomong nama ndek kayak masih mumu. Oh geus ge, benjo ndek kayak masih mumu heula. Jo, kami ilunya. Ojo kami lu Jo, butuh di lembur bae. Bebe jauh lagi ke Mang Sandil, aya hayang hari lumah. Geus ulah kudu bebeja. Pokona kami ilu pasti kajian ku Mamang Sia ge. Nyaho, Jo. Oh atuh terserah lah. Geus ge geus salaleun ini hari lumah. Asik. Naik mobil kan orang berangkat aja. Oh lah kasubek, pira aku naik delman. Kumaha sih kasubek? Balon teh balon si Subek mah Jo. Bisi naik motor, Tip. Gas. Ayo ulang gerasain lang. Tip back. Ayo. Jo, kami salin heula nya. Wah ditinggalkeun sia. Oke, tapi kedengeran ya kasubek. Benjo boga lagu ya buat kasubek. Lagu naon, Jo? Dengerin ya. Pam pam param pam pam, po ame ame belalang kupu kupu. Subek sudah gede jadi lauk sapu sapu. Eta sia. Jelema edan. Parah sih Bejo Babek. Mangkana boga beungeut permak Bek. Ulah dipermak tip. Bawa bae ke bengkel, kena si kotlet. Ih, non motor meureun aing. Ganti saya. Aduh. Orang di bae mah ditinggalkeun kayak ku si Sandil. Oh geus gerak dari itu. Benjo dekan si Mumu heula dekan Mang Sandil. Oh gitu ya. Pam 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 pam. Sapu. Ih, kok rehe sih? Kamana nih si Mumu, si Imut, si Gemoy aing? Assalamualaikum. Mo, keluar Mo. Aya aing ya di luar. Sandil, rasakan aspager. Rasakan aspager. Mo. Assalamualaikum. Kamananya si Mumu? Ulin gitunya. Aduh aing. Aing geus keren-keren kieu kalah eueuh pan si Mumuna. Aduh. Mau tik, Mang Sandil mana? Mana kami nyaho, kami babysitterna lain. Nyaho, dasar jelema oon na Benjo mah. Pugu tadi Mang Sandil ngomong nak, dekan usia cenahmu cak budak. Naon kai mah aing? Kayana Mang Sandil nek ajak piknik saria, mau tik. Oh tah. Makana benjo nanya ka saria ge. Berarti sia mawa tas jeung botol cai eta neuk piknik hojo jeung Mamang Sia. Tik, tapi Mamang benjona eueuh. Sia nyaho teh tik, Mamang benjo ka mana? Hih, nanya di bae. Pugu aing teu nyaho Benjo. Aduh, apa jangan-jangan benjo mesti tinggalkeun nya ku Mang Sandil. Oh, meureun jo sia mah ditinggalkeun. Ih, malah mewek pan. Benjo sedih tahu, benjo geus dandan berapi-rapi, malah ditinggalkeun. Geus jo ulah ceurik. Mending tangan heula ge hayu sugan aya keneh Mamang Siana. Jangan kemana meureun? Ka mana be ngaranna ge neangan? Oh, benjo tahu. Kayana Mang Sandil mah kanu Pak RT ge, dek minjem mobilna heula. Tah heueuh meureun Jo. Hayu ge ka ditu kanu Pak RT. Kumaha tik antar ulah. Anter bae lah mu, karunya rok beureum. Ayo ge, tapi sia ulah ceuriknya. Oh, moal. Ih, ulah ceurik Benjo. Gendong. Ih, Muhammad ya. Gendong ka dipukul sia. Keren oh, kalatif ka Memet. Keren iya, kalatif ka Memet sok mainan buka aing, geus rapi-rapi buka aing 2 pena. Weda, kamarana saria? Kami lu jeung sia, Dil. Adil, kami ilunya. Ilu ka mana sih? Alah, ulah sok pura-pura kami ge nyaho kos sia neuk piknik. Piknik. Oh, kami ilunya. Saha di neuk piknik? Sialah. Geus ulah pura-pura bae. Sayu berangkat geus siap ya. Geus taralin tuh. Met, aing cek saha yang neuk piknik. Cek si Benjo.
Cek si Benjo. Oh, kami cek si Benjo, sia jeung si Benjo nek piknik cenah. Waduh, tuh beres sih masih Benjo. Jo, tuh mamang sia Jo. Ih, hoja. Hei, Hati gini. Tuh si Benjo na tuh. Mang, bejo maneangan kadi itu. Orang mamang di dia jeung barudak. Benjo, emang saya ngomong ke budak orang dek piknik. Oh, kan mamang tadi nu ngomong di imah ka Benjo. Aing mangalaga sia doang Benjo. Alagaan. Aing madang rapi kieu gila dek piknik. Aing mah nganyang tah kasih mumu. Ajung geus ki kumaha? Pirah aku tuh jadi. Nyawa si Sandil kami ngesalin beyo. Atulah nyalakan aing lah. Tah, nanon lagi gara-gara si Benjo. Mang Sandil nyalakan ka Benjo pan. Mang Sandil anu geus ngabohongan Benjo. Wah, geus teu bener ieu mah. Kumahakeun ieu budak dua? Geus ngajailan urang ieu mah. Oh, kumakeun nya. Geus cengceng bae dua-duana. Etika. Oh, tuh talina tuh. Oh bener met cangcang we. Cokot bek. Iya, kami met tah. Ulah kitu met ih. Keren bek. Ai, ulah ih. Kencang. Putar bek. Itulah. Iya jing. Cicing. Barang yang baik. Berani sih. Nipu jawara ha. Ulah kitu met. Aduh. Ulah kitu bek. Bek, lepaskan nih. Woi, lepaskan nih. Mau balik nak. Loh. Ih, lo jelek baik kemari balik nak. Udah. Aduh. Yakin apa? Jangan kutuk apa sih ya. Udah, ayo balik. Udah. Bisa. Ngomong udah. Bisa pukulan.